Assalamualaikum. Gusti geus ka dieu wae. Keur ngitung bati soteng. Oh, batis. Tah, mamah ngabejaan nya ari mamah hayang beunghar jiga euceuk kieu. Kudu daek roromeheun mah tuh tingali euceuk mah saumurna can pernah miceun roromeheun. Ceuk kolot baheula cenah kieu. Ceuk, maneh cenah hayang beunghar, hayang komo ceng teh mama ulah dipiceun roromeheun mising sababaraha andalna oge. Euceuk sapoe bea kasur 150. Naon sababna sapeuting 5 kali salin naon beak mah kagalusrukan ieu teh mah sarweh Lain nanyakeun mama henteu era ieu artis kieu sukuna nepikeun kangorbankeun suku tah ngabadalkeun suku teh diwadalkeun da euceuk hayang beunghar tah ieu hasilna tuh tina suku roromeheun ieu teh mah euceuk teh tingali tuh lain eta mah ceuk mama mah ngajual nu kamari meureun anu jiga mama ieu eta mah sok kudu beuli emas wae ulah sok ngahawaan citah meuli we emas euceuk teh mah emas mah euceuk teh geus teu kawadahan itu teh geus baradag dina keresek di wadahan ge mah ku euceuk teh tah ieu hasil roromeheun mamah ngartos abi nyarios heuy henteu teu percaya mama mah eta teh ladang emas hiji nu mama mah ieu kabeh teh hiji ge moal masakeun leuwih lain ieu mah kolot jeung kudu sok ditungtungan ku nginjeum yeuh mah buruhna ningali tah keun we lumayan 2000 nu penting mah barokah buruh ningali duit euceuk hasil tina roromeheun lain ari euceuk teh gak kaindung mere sakieu heuh ulah dipiceun lamun hayang duit loba amat roromeheun ulah dipiceun abejaan alhamdulillah mamah mah tuh nyangen ini matak teh boga duit meureun paingan arek boga duit kumaha daur roromeheun kuningan nu geus roromeheun kan artis soak menelepih ka deui itu boga era naon sakitu impot teh nya roromeheun ulah dipiceun amat mah